Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di perkampungan BTN Geria Kondang Lestari, dan yang saya sedang melihat panen padi. Di sininya tuh banyak pepadian yang panen nih. Saya juga lagi duduk di atas jerami padi. Nih sekelilingnya sudah pada semua panen. Nih, aduh, ieu mah yeuh urang ngadongeng aya nama. Aya hiji dongeng ieu lah Bapak Tani jeung ieu sugan we diajari diajar sora ieu. Aya hiji patani ngapoe ka sawah ka serang tiap hari. Jeung tawakal jeung sagala rupina. Mangkat enjing uih lohor, tos lohor jam 1 tos katai, tos kacai teh mangkat deui uih nepi ka sonten. Eta si hiji patani teh teu gaduh. Istri eta sabar jeung lah ka ditu ka dieu daekan eta patani teh nya. Nepi ka nyangkul, nepi ka sagala rupina. Ari teu kungsi lami papenak sareng hiji anu patani deui eta mah nyaeta istri. Namina teh Neng Wen nya tong disebutkeun bisi salah sahiji lamun disebutkeun bilih aya anu ka ieu kana kasebut keh kirang raos. Ari sakali mangsa eta si bapa teh ditaros ku si Neng. Bapak bade ka mana? Bapak mah bade ka serang. Bade kuli macul, bade macul tuh di dituna bebecek. Oh nya tuh laras bapak. Ari bapak kersan. Alhamdulillah Neng da teu tiasa kieu mah teu tiasa barang tuang meureun teh maksakeun mah. Da urang teh kudu gawe kudu sagala rupina. Oh nya bapak. Bapak Neng bade pamit heula engke upami mah insyaallah Neng ka dieu deui ameng. Dan Neng ge sareng Neng paledinya. Oh nya Neng hatur nuhun. Assalamualaikum. Diwalar ku si bapak. Waalaikumsalam. Ari si bapak keresepna nyanyi. Aduh. Cicing di sawah teh raos pisan teu karasa. Teu karasa. Teu karasa capek teh sagala rupina. Titingalian raos ningali pemandangan, ningali pasawahan, ningali pare aya nu koneng, aya nu hejo. Komo deui kasenteran ku panon poe. Ningali buahna aduh nepi ka barareuneur. Aduh nepi ka asa bingah ka cida-cida. Aya pare warna hejo, aya pare warna koneng, aya pare anu katiup ku angin nepi ka utek-utekan.
ningali babaturan di Sarawak keur ngararit nepi ka rame walaupun sorangan oge walaupun jauh ka ditu ka dieu tetapi hate karasana ngeunah. Aduh, alhamdulillah. Dipaparin kanikmatan segala rupina. Alhamdulillah urang kudu syukuran ka Gusti kawasa anu nyiptakeun langit jeung bumi jeung sagala rupina jeung sagala isi-isina. Jeung urang kudu mineng sholawat ka baginda Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang dapat syafaat pada yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabb. Kuring arek nuluykeun dongeng nu kamari. Petani judulna teh Patani jeung si Neng. Kacarioskeun eta Patani teh unggal dinten mangkat enjing uwih lohor tos lohor mangkat deui ka Serang nepi ka jam 3 hari ningang hiji dinten eta bapak tani teh ka sawah ditaros ku si Neng. Pertemuan kedua kali ieu si Neng jeung Patani teh. Ari si bapak tani teh macoe nepi ka dirarata nepi ka sagala rupina beres meureunnan kantun berakna. Jaramina diamparkeun. Pas jaramina parena diamparkeun terus jaramina diamparkeun luhureun pare bade ngadamel bini. Ari teu kungsi lami ditaros ku si Neng. Assalamualaikum Bapak. Diwaler ku Patani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Neng Dama? Alhamdulillah Bapak. Di mana atuh Bapak sauihna? Alhamdulillah Bapak oge sae. Eta tos rengse geuninganan pada melana Bapak tos kantun melakeun. Mohon Neng. Bapak ayeuna mah kantun melakan bini. Eta si Neng jeung si Bapak ngobrol ngaler ngidul nepi ka poho kana pagawean di sawah. Geus beres ngamparkeun teh kalakah ngadaweung ngobrol. Da maklum si Neng duda, si Neng janda, si Bapak duda. Ngobrol we ka dituna teh silih teuteup. Nepi ka teh si Neng jeung si Bapak teh ngararobrolna panjang lebar. Teu kungsi lami. Si Neng teh langsung pamitan. Apa Neng sanes kirang ieu? Sanes kirang somo. Datos sonten bade mulis heula. Oh margi yang tos sonten Neng bade pulang heula. Diwalar ku si Bapak. Oh nya. Neng, mangga wilujeng kade hati-hati di jalan. Si Neng sabari ieu
Assalamualaikum, ngejawab seberinit. Ari si bapak cicing di sawah meres-meres ieu apa tempat pasawahan pupuk galang segala rupa tos beres kantun melakeun binihna masih kena ditutupan ku daun jarami. Ari tekung silami ayah hiji murang kali sok ngurek ngaros si bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ujang. Tos di mana tuh Ujang? Oh, abdi Bapak. Pasti yo nyata tas ngorek kita lah ada kidik di tukadi. Kengeng eta na belutna. Ah, nyata Bapak panas dah kening ke tukadi na oge liur. Dengan liang bot juga liang copet. Oh nya tuh Ujang kewe atuh lamun bade ngurek mah. Tos ieu tong panas keneh. Mohon Bapak, hatur nuhun pasti wartosan. Sami-sami Jang. Sok ka dieu heula atuh di dieu heula calik heula cai mah aya, kopina aya tah ku bapak. Bilih hayang sampe ngarabut tuh. Sok dedinya ngadurukan cocok sabari jeung kopi. Kopi tuh aya kopi kapa api. Oh iya Bapak, hatur nuhun Bapak pasti ya Pak. Oh, ada dasar lebih gelior itu ya. Tengah poe kieu mah cocok lamun ngopi. Ari si Ujang naros deh ka si bapak. Bapak, hari anu biasa ada wanajan bekaanggun jeung cantik. Oh eta tehnya satangi bapak lah nyata. Bete ngobrol di dieu. Sareng bapak rami meureun asa jam 9.30 mati jam 10 nepi ke jam 12 lebih. Teras we ngalir ngidul ngobrolna. Oh, nya leres Bapak. Tuh, hari pati bojo Bapak. Sanes Ujang. Eta mah ieu we unga dinten sok ka sawah papenak sareng bapak. Unga dinten neme 3 kali bapak ge ngobrol sareng anjeunna ngaler ngidul ngobrolna kitu we kitu jeung kitu. Oh, nya tuh Bapak, leres pisan. Sok Ujang beli bade ngaman bade ngadurukan beli bade ngopi sok we. Bapak bade ngawur-ngawurkeun heula jarami. Bade ningali anu ngalektor tuh di ditu. Tuh aya nu keur ngalektor. Sok we Ujang mah jong-jong. Oh, nya Bapak, aduh bari di dieu heula. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami Jang. Ari teuk masih dibalilah si bapak mah ka ditu. Ningali nu ngalektor ngagedik ka sawah ari si Ujang mah ngadurukan. Nepi ka ngadurukan nepi ka hurung
seneukna nepi ka ngagolak sagala rupina nepi ka nyabut sampai satangka langsung dibeuleum. Kata si Ujang mah da resep nyanyi. Resep ngawih. Ari ngawihna teu pararuguh teh geuning. Ari resepna resep nyanyi bajing luncat. Kuring marek nyanyi ini mah si bapak Allah supaya jongjon. Kuring marek nyanyi bu, rek nyanyi bajing loncat. Bajing loncat, bajing loncat ke istana. Api lepat, pada make celana. Maknya gitu nyanyi, oi. Terus si Ujang teh nyupan seuneu nepi ka sagala rupina. Si bapak nganyamperkeun ngalektor. Aduh, sagara banget beres ya, uing. Ayo nade dorek ngopi. Kopi nang sadia. Si bapak mandalila kanai. Sampuna jeung kopi-kopi nang kamana-mana araya kanai. Tuan si bapak mahalami. Kaswe ah. Uing ngarek ngopi sorangan. Tah cukup ti sim kuring dongeng sakitu engke we dilanjutkeun deui si bapakna carita si bapak tukang tani jeung jankeun anu kamari sareng si Ujang. Si bapak tukang kuli macul di sawah. Nyaeta kacarioskeun si Ujang teh keur ngantosan si bapak nyata nuju ngopi di saung atawa sawah. Ari si bapak ninggal anu sawah nu di kolektor. Sawah anu di kolektor. Aduh, si bapak teh salam ieu teh. Antosan si bapak. Kita seup. Jangan sampai salit deui itu belum sampai cutis merenan. Ari tekung silami aya si bapak. Assalamualaikum Ujang. Diwaler ku si Ujang. Waalaikumsalam bapak. Aduh, kita tadi kuing diantosan tacan suping wae nama ayona ning bongkapna. Mohon Ujang, pan tadi teh bapak teh ka sawah heula ninggal anu ngalektor. Aduh bapak, punten ya. Kasep. Sampena sareng kopina yuh cai kabujang tiis. Tadina teh ku abdi teh bade dipangadamakeun ngan bisi tiis bisi rami kitu bapakna. Oh nya Ujang, teu nanaon Ujang. Kenai sok we Ujang we. Ujang. Lan bapak, aya naon? Ente urang ameng atuh ka bumi. Sakantenan ka bumi bapak nganyang lah urang silaturahmi.
Ah mang, bapak, atur nuhun pasti angkan. Sami-sami jang. Eta tekung silila langsung marangkat si Ujang teh jeung si bapak. Lami dugi ka bumi ngobrol weh si Ujang sareng si bapak teh. Ujang, Ulan bapak, tak ieu rorompok bapak teh anu awon. Nah, ah soal bapak. henteu bapak ge ieu teh gaduh. Pun putri tilu. Oh nya atuh sae. Pilih Ujang bade kenalaan atau napi hoyong kenal lah jeung putri-putri bapak anu tilu. Ken insyaallah ku bapak dikenalkeun. Oh atur nuhun atuh bapak. Si Ujang ngobrol, Bapak, cenah insyaallah anjing abdi kadieu deui. Da kumaha gergi waktos ayeuna mah tos wonten genenganan. Cenah insyaallah anjing atawa pageto abdi amal kadieu deui. oh nya saya tuh Ujang, mangga. Tapi hati-hati di jalan Ujang. Nya bapak. Nepi ka bumi. Ujang, iya bumi bapak. Tah rorompok bapak teh saung butut. Bapak sanes raung ieu mah sae bumina. Alhamdulillah Ujang. Sok di dieu. Ayeuna aku bapak rek dikenalkeun sareng ngurang kalih bapak nyata putri-putri bapak incu. Ngan eta mah bapak mah sadayana ge tara nyebut bapak, nyebutna abah gitu. Da eta mah incu. Ke urang ieu heula antosan sakenal. Neng kadari ieu. Neng Ara tajang ieu. Nya udang, bapak hatur nuhun. Nang, nakeun, napi-api budak cengeng, saha jenengan nang? Oh neng Ara, ieu salam kenalnya ti simkuring yeuh budak cengeng. Anu hiji deui saha? Oh neng Alim, nya hatur nuhun nya, tos kenal sareng abdi. Oh nya, itu saha itu hiji deui? Alipah. Oh Alipah, nya teh mah eta nu pangalina saha Alipahnya? Tah Ujang eta incu-incu bapak teh. Anu hiji si bungsu namina. Anu hiji eta abah mah sok si bungsu. Oh nya. Aduh bapak euy, uing mah asa gempur. Ya kena Ujang pan ieu.
nami lagi namanya kenal kin mah moal tasak itu cerita simkuring. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.